Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapak saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejel ti MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalian gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina dangat anu ayeuna urang teraskeun pangajaran minggu kamari. Hideup tos diajar ngeunaan materi pangajaran ngaregepkeun pangalaman pribadi. Materi pangajaran anu dipedar minggu ayeuna nyaeta ngeunaan maca wacana pangalaman pribadi. Satu acan medar materi mangga urang sasarengan nyakseni pidangan video maca pangalaman pribadi. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Hipni Nur Ramadhani. Dina kesempatan ieu abdi bade macakeun pengalaman pribadi nu kantos karandapan ku Sulastri. Mangga regepkeun. Kahujanan. Wasta abdi Sulastri. Dina danget ieu abdi bade ngadugikeun pengalaman sasasi kalangkung waktos kahujanan. Dina dinten Salasa kaping 20 Agustus 2013, abdi mios ka sakola teh sorangan, margi ka kantun ku rerencangan. Leumpang teh rurusuhan da sieun kasiangan. Di satengahing jalan, breng teh hujan ageng pisan. Kaleresan abdi teh tengah bantun pajeng, atau abdi teh racucut kahujanan. Dugi ka sakola, abdi kabulusan. Sakujur awak ngagibrik. Abdi teh atuh teu wantun lebet ka kelas, da bilih ngaganggu kanu sanes. Jabi ti kitu, dina lebetna oge moal konsentrasi diajarna. Pampangna deui teu kiat ku isin. Upami teu lebet, sok bilih dialpakeun. Abdi nguliwet ka jamban maksad mah bade nuuskeun angguan. Nanging teu cios da teu ngabantun gentos. Abdi ngaganjen di lawang jamban. Abdi kalintang bingungna naon nu kedah dilakukeun. Abdi samar pola hate tagiwur. Jantung ngadurug-dug, rasa isin, sieun bingung sareng tiris pacampur janten hiji. Waktos abdi kaluar ti jamban, kaleresan bae patepang sareng pasattia satpam sakola. Abdi dijajab ka guru piket. Dugi ka ruang piket, abdi dipiwarang istirahat heula bari ngantosan angguan tuus. Abdi diwawadian ku bu guru, yen enjing mah kedah ngabantun payung sareng hujas hujan bilih kahujanan deui. Teras, ibu guru nelepon ka mamah abdi miwarang ka sakola sakantenan nyandak angguan saragam abdi. Tekan tos lami, mamah dugi ka sakola nyandak angguan saragam sekolah.
Mamah mah teras bae mulih deui, saparantos gantos anggoan mah emotan teh jadi rada tenang. Abdi dipiwarang lebet ka kelas ku ibu guru dina jam pelajaran kadua. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring kadugikeun. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa anu dipikareus ku Bapa, maca teh mangrupa hiji proses ngalisankeun jeung ngahartikeun atanapi ngamaknaan basa tinulis ku cara nyangkem, nafsirkeun, ngajen sarta mere reaksi kana gagasan-gagasan anu diebrehkeun tina basa tinulis teh. Atawa bisa disebutkeun yen maca teh mangrupa kagiatan proses anu tujuanana pikeun nengetan maksud anu nulis. Boh maksud anu nemrak tersurat atawa maksud anu nyamuni tersirat. Dina proses maca diperlukeun ayana kadariaan jeung katalitian. Kusabab kitu anu maca dipiharep bisa nyangkem pangaweruh ngeunaan aspek wangun jeung harti basa anu dipake dina susunan kalimah. Jadi bisa disebutkeun yen proses maca naon bae moal bisa kaharti lamun anu macana teu wanoh kana kecap-kecap atawa basa tur harti atawa makna anu ngarojong kana eta bacaan. Dina pedaran neme tiasa dicindekeun yen dina proses maca teh aya nu kedah diperhatoskeun. Anu maca anu kahiji kudu wanoh kana basa atawa kecap. Anu kadua wanoh kana harti makna anu ngarojong eta kecap dina kalimah. Hal-hal anu kudu diperhatoskeun ye dina maca bedas ieu kedah ku hidep diemut. Dina maca bedas aya nu kudu diperhatoskeun. Anu kahiji sora hidep. Sora hidep kudu bedas tur tembres. Anu kadua lentongna. Lentongna sing alus tur merenah. Anu katilu ucapan kudu bener tur merenah. Nu kaopat ulah lali oge sikep hidep jeung pasemon hidep kudu alus tur pikatajieun. Anu salajengna oge anu kalima manggihan tema pangalaman pribadi anu dibaca. Anu kagenep kudu maham oge kana eusi wacana pangalaman pribadi kalayan bener. Anu katujuh kedah tiasa ngajawab ngawaler patalekan tina eusi wacana. Anu terakhir nu kadalapan hidep kudu tiasa ngajentrekeun kecap-kecap tina eta wacana kalayan bener. Para siswa anu dipikareus ku Bapa anu mugia hidep sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Kangge salajengna sangkan leuwih maham kana materi maca pangalaman pribadi pek ku hidep di bumi pigawe pancen anu aya dina modul. Para siswa anu dipikareus ku Bapa kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu wae mugia kade hilap pidamel pancena insyaallah minggon payun urang pedar ngeunaan materi nulis pangalaman pribadi. Urang pungkas ieu lawungan supados aya dina rahmat Gusti Allah ku ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut
Mugia ketampi pikeun nambihan pangawuru urang enggoni ngaraksa tur ngariksa ditinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup pumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepangdi dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.